Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun simkuring Padli kelas 11 IPS 4. Di dieu simkuring bade ngaturkeun biantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing sadayana Ibu guru nu dipikahormat sareng sadaya rerencangan siswa kelas 11 IPS 4. Langkung tipayun mangga urang sanggakeun puji sareng syukur ka Allah Subhanahu wa taala nu parantos maparkeun waktos ka urang sadayana dugi ka tiasa patepang rarai dina ieu acara. Alhamdulillah urang tiasa kempel di ieu tempat dina kaayaan sehat walafiat. Para wargi ku simkuring nu dipikahormat, dina ieu waktos abdi bade ngadugikeun kumaha pentingna hirup sehat kanggo urang sadayana. Urang sadaya kedah atawa wajib ngajaga kesehatan, ngajaga lingkungan sareng awak sorangan sangkan dijauhkeun dina sagala panyakit. Kumargi kitu urang kedah ngalaksanakeun hirup sadidinten ku cara anu sehat. Contona maresihan awak atawa ibak. Maresihan kuku, nyikat paos anu rutin. Eta contoh hirup sehat. Contoh nu sanesna miceun runtah kana tempatna. Nyiduh ulah di mana wae, batuk atawa bersin kudu nutupan baham. Saupami sadidinten urang ngajaga kabersihan, awak urang bakal bersih atanapi suci tina sagala kokotor. Urang kedah mika cinta kana kabersihan sangkan hate urang ge suci sareng bersih. Hadirin sagala cekap sakitu nu kapiatur, kirang lebihna neda dihapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.